Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, gara-gara nu ceramahna geulis dibuka langsung. Eta sosis menggoda. Ibu ngawaler salam ridho, ikhlas, sadar. Dalam muntah sadar mah ibu sok manyadaek ngaji bari kiplik-kiplik hareudak. Ibu ieu tadi Mandalaguna acara pangaosan muslimatan tos rutin. Sok aya di Mandalaguna pangaosan patayatan, marhabaan, tahlilan, mun aya nu maraot sok tarahlil atau meunang nu maraot. Aliran sesat ya nu maraot tarahlil aya nu hirup arudud. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ibu muslimah tong karoret keluarkan suarana. Ibu mah jiga nuker garalo ieu teh. Jiga nuker diudag-udag ku Kang Aangnya. Punten sanes Aang Asep, sanes Aang Haji tapi Aang Suran. Betul. Tadawe di abdi mah di lemur abdi masuk aya nu ngabring wal perbo ka imah cenoneng. Teruy dahareupun imah cenoneng teh ngarariung saya berjanji. Awas ibu-ibu muslimatan, ibu-ibu patayat mun sok unyak anyuk ka emok istighfar tobat ya. Moal barokah wanita solihah. Eureunnan anu riba transaksi ribawi bade emok bade kosipa haram. Wanita muslimah, wanita solihah anu ridho kana naon bae pamere ti salaki sanajan saet. Bu, siap ridho ku caroge di Pasian Arto 10.000 5 poeun. Sekap moal 30.000 atuh satahun. Mahilah beulikeun we kana kalender. Kena salaki sina ngadahar September. Gampil ibu mah caroge hoyong susu tinyuh Januari. Caroge hayang ngarokok gerelengkeun Februari. Aduh, lumayan dah abdi mah asli ibu ceramah di Pasian Dawegan. Tiga bajing. Tinggal aya parudna we. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim yu'ah bantuannya ibunya abdina capek siap wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwaz samiul basir. Si ngerakeun si ucu mah innahu huwaz samiul alim. Aya ieu mah muslimat bodoh tapi pede ieu teh. Para rodo tapi para rede alhamdulillah. Innahu wasamiul alim. Nyatarik nggak salah deh. Waqala aidon ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Cekap mukadimah kunuti payun ibu dadina jam abdi mah ieu teh tos jam 12:30. Kurang sajam siap ngaosna dugikeun ka jam 12 sok heula atuh ieu mun siap-siap mun teu direk turun. Ibu siap dugikeun ka jam 12 siap dugikeun ka jam 1 siap tepikeun ka jam 3
mun tepi ka magrib ge siap. Alhamdulillahnya, mudah-mudahan Allah yang hampura karena bohong ibu. Ternyata muslimat Mandalaguna, patayat Mandalaguna siap ngaji tepikeun ka magrib, berarti ibu-ibu muslimat urang dieu mah sadayana ge alhamdulillah ahli ngawadul lah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Yang saya hormati, yang saya banggakan luar biasa ibu. Hapunten MC bade diliwat heula. Guru simkuring abdi teh da mending ngadeg-deg gitu. Langsung keluar kesang. Ngaji teh meni asarek ngajuru gitu. Atuda di payunan ku guru-guru sadayana alhamdulillah. Putra kasepuhan apa Ki Haji Saiful Juhri tikawit Teh Haji Enung teras Teh Haji Ai mung teu aya panginten Teh Haji Ade mah di Bogor oge mantu Kang Haji teras cucu panginten Kang Haji Gugum doakeun ya teh ibu wakil rakyat putra daerah di Salopa alhamdulillah putu kiai putu guru urang sadayana anjeunna bade majeng deui dukung ku urang Salopa khusus ku urang Mandalaguna amin da upami Kang Gugum bade jadi dewan deui tos janten deui abdi insyaallah bade nyalon presiden doakeun atuh aminan geura pokona mah janji abdi lamun presiden abdi tah ieu nu keur nyo HP nu dina kursi ta eta ngaliok geuning ayeuna mah pokona mah lamun abdi jadi presiden rek diangkat jadi menteri agama nya jurusan pertahlilan. Aduh atur nuhun Teh Haji pangulomena pangangkena kapercantenan ti sadayana warga muslimat Patayat Nahdlatul Ulama Desa Mandalaguna Kecamatan Salopa abdi teh da salaresna mah ieu teh tadi teh bade ka dieu teh hoream tunu 10 dinten abdi teu wangsul wios teu naroskeun oge 11 12 13 mah aya di Kalimantan Barat di ditu ibu di Kecamatan Singkup Masya Allah teras ngabujeng di jadwal Bandung Bogor teras ka dieu enjing abdi bade teras ka Majalengka kaping 20 bade angkat umroh pidoa ti sadayana mudah-mudahan abdi sehat ibu oge sehat utamina kasepuhan guru-guru abdi guru-guru urang sadayana keluarga besar pondok pesantren Nahur Kuning mudah-mudahan marentenanana ku Allah diparanjangkeun yuswana keung upami di Haur Kuning tos teu araya pala putra apa bade saha nu neraskeun benten da putu sareng putra benten makana daripada pala putra putri apa Ki Haji Saiful Juhri ngantunkeun ti payun wios eta we heula nu diupna kursi. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Atur nuhun wabil khusus deui orang nomor 1 di Mandalaguna manawi aya Bapak Kepala Desa oh eta manawi teh sanes eta rewas atuda tita tadi teh melong wae ka abdi teh abdi teh janten penasaran dan timbul pertanyaan ada apa sebenarnya di hati kepala desa melita ngicep-ngicep namayan pangintennya Pak Kuman ningali nu geulis kitu nya Bapak RT aya teh Pak RT sa Mandalaguna Bapak RW nu tara resep ka awewe wabil khusus tadi deui guru simkuring Kang Haji Asep duka ka mana ayeuna mohon tadi teh geuning nuju ceramah di payun teh ta eta cenah pepotongan abdi kitu nyebatna teh teuing abdi mah teu wawuhna anu atur nuhun Kang Haji Asep alhamdulillah tiasa ditepangkeun soulmate eta teh mohon sanes mantan eta mah besti alhamdulillah lah bil barakah panginten abdi ku ilmu guru-guru simkuring di dia guru-guru orang sadayana mudah-mudahan marangfaat kangge urang amin ya robbal doakeun deui Bapak Kepala Desa mudah-mudahan sing janten pemimpin anu amanah nu nyaah ka urang desa Mandalaguna amin ya robbal ibu muslimat ibu Patayat sa Kecamatan Salopa wabil khusus sa desa Mandalaguna
tadi dibahas ku kersana Kang Haji Asep. Jadi rumah tangga itu selamatnya negara, selamatnya rumah tangga, selamatnya kampung, selamatnya lemur itu kumaha awewe. Tapi da cek abdi mah awewe ge kumaha lalakina deui. Betul Bu? Sebetulnya mah solihahnya perempuan itu tergantung salaki. Naon sababna? Ketika kesakitan hati seorang istri terhadap perkataan suami, satu kali hati terluka sok hese obatna awewe mah. Betul. Sok atuh keprok meni momosan itu keprokna tah. Punten Kang Haji Asep. Bu, atuh da geulah aya we ibu-ibu teh menikat di lelemah ku Haji Asep teh nyeri hate abdi teh cok. Oh, cenah awewe teh kudu sarolihah. Ari lalaki teh disebut-sebut. Dalamun mikir mah akang teh lamun emut makang ya Nabi Muhammad oge bade wafat ngantunkeun alam dunya nu dititipkeun ku Kangjeng Nabi teh lain arrijal lain lalaki tapi Anisa nitip awewe. Berarti Nabi teh teu nyaeun ka lalaki mah. Hidup awewe. Hidup. Aduh, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Osok ibu nyeri hate sakapeung ku salaki. Osok pasea jeung salaki. Sakapeung pabaeud-baeud osok. Yo punten Kang, ketika ada permasalahan dalam rumah tangga salaki ulah sok saruana. Ieu mah cicing lain pada abdi awewe rek ngabela si eta we karunya. Bu, ibu, soker mah urang teh keur capek gerak teh mimiti braibeun tah tepikeun kareupeurem teh teu eureun digau. Sing tarik teu eureun digau. Tapi ketika salaki ibu teu panuju kadang ece kudu sabaraha eta sangu teu asak da ditamplokeun jeung majikom-majikomna. Akang teh tong kitu harusnya peka. Hampura mah mamah mau ulah minta dihampura ka bapak. Kunaon pangna sangu teu asak sabab gasna seep. Kunaon pangna gasna seep sabab bapak teu masihan artos kanggo meserna. Osok kitu tara ibu salaki. Yakin Kang permasalahan dalam rumah tangga mual ayeuna nambah nu aya permasalahan akan musnah. Ieu mau ditajong jeung majikomna sayur asin disingsringan ku lehona. Kabayang teu Kang pamajikan bari ceurik yang hareupan hawu nyeri hate ku perkataan sua. Tajam-tajam kata-katamu cicing tong riweuh. Seram-seram perbuatanmu, tak tahan mata dan telinga menerima kenyataan. Aduh, akang ulah aneh eta nu keprok teh korban eta teh. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Karena punten ibu sama-sama kita berharga di dunia. Dalam rumah tangga peran suami harus ada, peran suami harus ada, peran istri pun harus ada. Kita sama-sama jangan wanita yang harus solehah. Salaki ge kudu sol. Da solehahna pamajikan teh kumaha salak. Bu. Sok ibu teh kudu saya sikep ka salaki teh. Ibu muslimat mah. Yo merek sare hayo we dibukaan HP-na teh. Da geus tibra. Da salaki ge atuh teu bodoh hapus pesan sebelum pulang. Bu, punten abdi marek ngabahas tadi we hasil Haji Asep lah. Da pokona mah naon sababna? Ieu nu hadir 99% awew. Oh, mata punten Kang. Ku awewe mah cicing paku ge. Sok negara urang negara Indonesia ibu aya peringatan Hari Kar. Sok aya peringatan Hari Kartono. Aya henteu. Aya deui Dharma Wanita, aya peringatan Dharma Pria. Hari Ibu, aya hari Ayah. Cicing Kang cicing. Sok we udud akang mah udud. Bahkan hadis Nabi surga mengatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki. Bukaan dina Al-Qur'an, bukaan manga Bapak dina Toret Injil Jabur. Aya surga di atas kepala Bapak. Cicing lemah. Cicing Haji Asep eleh.
selalu memuliakan wanita. Nabi Muhammad selalu memanjakan kaum perempuan karena wanita tahu Kanjeng Nabi ku Allah diciptakan dari tulang rusuk. Tulang naon Bu? Si bapak nah hatena sok bertanya, kenapa lalaki teh cenah cek lalaki teh awewe tadi diciptakan tina tulang kepala? Punten Pak, sekuat-kuatnya wanita meskipun ibu muslimat kuat, meskipun ibu muslimat hebat, tapi wanita tidak pantas untuk dijadikan kepala rumah tangga. Yes Bu, kenapa bapak wanita oleh Allah tidak diciptakan dari tulang pundak? Karena wanita tidak pantas untuk memikul beban keluarga. Wanita tidak pantas untuk dijadikan ayeuna tulang punggung keluarga. Nu kudu usaha teh salah, sing kompak nu kudu mere duit teh, nu kudu sagala migawe teh. Setuju? Yes. Sing tarik atuh Bu. Mengpeng aya para tersangka sok. Sing tarik. Acungkeun pereupna. Nu tadi acungkeun berarti bau kelekna tanu di tengah tah. Sok sakali deui. Taroskeun ka teh Haji Ai, taroskeun ka teh Haji Enung, baca Bapak dina kitab Ukudul Ijen. Ibu muslimat mah kudu ayeuna senang, ibu patayat mah harus bahagia. Bade angkat kana pangaosan teh ulah sok mikiran pada melan, dan nu kudu gegerok, nu kudu masak, nu kudu ngepel, lain istri tapi salaki. Titik. Aduh, setuju teu? Gas mata engke ecet ti mimiti poe isuk macaricing. Tong nyararangu. Yes. Bu, osok salaki ibu nyangu. Nusok nyangu saha? Awewe tong istri. Nusok masak. Nu gegeroh. Sing kompak atuh nusok ngepel. Nu ngasuh budak. Nu nyusuan budak. Budak cerik ge di aisna ku samping cek piraku bahkan ayeuna 90% nu hadir awe ibu ieu ti bumi ka dieu ikhlas henteu ridho dipaksa ku teh Haji Ai aya nu maksa panitia dibere duit ku bapak kepala desa nah atuh teu mikir ku teh lain mere duit ka warga. Bu, tapi punten ibu sekalipun teh Haji Ai para panitia ieu acara tidak memberikan sesuatu penghargaan atau hadiah, ibu tidak merasa dirugikan? Tidak. Insya Allah kita semua sama-sama teu dipaksa, ka dieu teh teu kapaksa tapi maksa. Betul. Ngan resep nu hadirna lolobana awe. Makana bapak sing nyaraah ka awe. Bu, abdi gesok sering terluka usaha kita. Tadi genan mikir, paku abdi masa paparat jalan antara iya dan tidak ka dieu teh. Sok sieun da salah kita milu nganteur, ayeuna teh datang ka imah teh sok sieun abdi teh bertengkar kembali. Kamari uih ngaos atuh da abdi teh ti ditu tubuh ti Bekasi, datang ka bumi salaki jemedut teu puguh-puguh. Ditaros ku naon hoyong panta. Hoyong kopi, hoyong nenen, emung. Nah itu dah teh biasa lagi kamama teh sok cupika-cupiki datang ngaji deh kiri cun pipi kiri cun pipi kanan. Ieu mah boro-boro ditaros ge kalbu duas badaus nalangsa abdi teh. Atuh hoyong naon? Hayang jujur mama. Jujur ku naon? Ku pedah naon ieu? Ti mana ngaos? Teu percayaeun. Kunaon pangan teu percaya sok. Kalau kamolotot abdi ge maknya cenah balik ngaji dina mobil Allah berkat gitu. Mata puntennya ibu ketua muslimat Bu Haji EN. Engke abdi eueuh teh dia tong nyeun pipaseun jeung salaki. Sing eta kieu sur caro kita ti mana pangawasan muslimatan Banda Laguna bohong. Moanya cenah biasana ke ti salopa masuk aya gula ge eueuh gitu. makana daripada abdi jeung salaki engke pasea mending ribut ti ayeuna jeung panitia. Allahumma shalli wa sallim wa barik sallu ala Nabi Muhammad. Yang terakhir, kenapa Allah tidak menciptakan bapak wanita dari tulang kaki? Karena wanita tidak pantas untuk diinjak-injak. Yes atau
wanita harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Tepuk tangan. Aduh, menegoloh kita tadi. Oh yes, oh yes, oh yes. Jika nu teu boga dosa watir salakina teh molohok we. Dalam mun deket mah eceuk jeung salaki mermanya teu dicekek mah. Ya, ibu muslimat kedah tahu diri, ibu muslimat kedah ngarumaoskeun ras usap dada kunaon urang gaduh seragam muslimat padahal ibu teh teu tiasa ngahasilkeun artos saha nu mayar baju muslimat tuh ladang kesang salaki tuh salaki nu digawena tuh salaki nu usahana tolong hormatilah suami ada kakara si eta nyora sugan teh tadi mah teu harirup Bu, ibu, makanya yuah ibu-ibu muslimat, ibu-ibu padayat, jadilah wanita yang solihah, yang selalu istiqomah dalam ibadah. Jangan menjadi wanita runtah. Terang ibu runtah, ada runtah teh naon atuh? Sampah teh kadang payu, karena rongsokan kadang henteunya. Eueuh guna lolobana mah panona alus. Asyik. Bener, ibu muslimat aredan yuk. Ditempoti harap tigigir. Sok tuluikan tong kepalang edan. Cicing ulah makan ditepakan ngan hanjakal kalakuan gunta ganti tesirikna tuluikeun nah aku naon betul nah aku naon no banger loba siga nama asa aing bener abdi jadi kabokeun edan ku sia teh bisa payu atung-tungna cilaka kulit kelir koneng huntuna bodas tepung abewir berem-berem panon coklat geus areling keur ngaji teh sing isina tuku guru Allahumma shalli wa sallim wa barik ieu mah PR pokona mah kanggo bapak kepala desa ieu ibu muslimat kudu ruqyah gitu. Bu, siap ibu ngaos siap. Yuk ibu ikhlas ka dia uyos tadi buruhan, uyos tadi hadiahan, uyos tadi jajanan ku bapakku. Nu penting urang rid. Bu, ibu, mapai jalan. Sok bantuan. Sok kan babari ngiplik oge da abdi hareudang gitu ceuk. Nya hareudah tapi dakeun be abdi mah hareudang oge engke balik bakal dibarokahan bayar. Contoh teh eta bu muslimat eta tah nyebut dibayar atuh dibarokahan anu bajen ku matuh teh warga teh ya mapai jalan ngajugjug lain kitu saya nyawanan cuma mapai jalan satapak ngajugjug ka pangaosan teu karasa capena sabab nganggo kendaraan eta nu caket paku kunaon mah teu ngiceup eta tah eta anu ngaganong rangsel tah nanya aya naonan teuing eta rangsel meneh teu dituna kade bisi kapoan ke datang ka imah langsung nyengcele di pamajikan eta rangsel teu dibuka mapai jalan satapak ngajugjug ka pangao sok bantuannya da capek teu karasa capena sabab make kendaraan tuh ibu teh kana mobil kolbak eta teh rombongannya di arongkosan teh kuku watir kuwu ketempuhan ya kuwu sok atuh bade ngaleut mah ku bisi kabesekan sok bade naon ece angkat di bumi tebih-tebih kana pangaosan nu dipamrih karidoan tidak anu maha heman da
urang hirup di alam dunia teh hayang selalu dipikaridho ku Gusti. Rejeng pangampura dosa nu karasa teu karasa hirup tong sok ayeuna ibu bersih yakin kabeh jelema hirup di alam dunia moal aya nu teu lepas tina gaduh do Bu oh sok gaduh dosa oh sok migawe dosa ibu muslimat ibu patayat kalebet abdi ayeuna nu nyengsel di payunan ibu dionang ku kersana teh haji aing ngawakilan jeung warga Mandalaguna dipelongkeun ku bapak-bapak dipelongkeun ku kuwu sebetulna mah abdi mah teu bangga ieu teu bungah ieu foto dipajangkeun abdi sareng pun guru tadi MC manggil Ustadzah Haja Aah Nurul Muhibah ngan kaliwat tungtung teu make SH kuduna SH seueur huis atawa SAG sarjana alam gaib ece abdi teh teu bingang ieu ece da sami abdi ge jalmi nu teu lepas teu luput tina do disebat Ustadzah soteh pedah we ayeuna diondang ku urang Mandalaguna da abdi mah ku salaki matana disebut Ustadzah sugan cek salaki teh Ustadzah geura sare dah tara sami abdi ge ece sareng ibu gareduh do ngan engsallah ibu ikhlas ngaos ayeuna dipaksa ku panitia dan teu aya nu maksa tapi yakin sebelum tadi ti bumi tangan diayunkan sebelum tangan diayunkeun atuh nyora gerak nyora sebelum tadi ibu tangan diayun sebelum kaki dilangkah kan ternyata ibu badek angkat kana pangajian ngalengkah mah acan ngangepatkeun panangan mah teu acan tapi ibu tos aya maksudina manah abdi mah rek nuna pagawean bapak moal ka sawah rek init kana pangaosan ka Mandalaguna ternyata Allah tos ngahampura kana dosa alhamdulillah kompak lengkah kana ngaji mah jadi ibad bantuan keupatna jadi ibad diukna ge jadi ibad nundutan cek saha kayak lebih sini tengor ku panta nunutan jadi ibadah ngan punten bapakku ieu warga paku terutami bapak-bapak sareng aki-aki nu ngarora sareng anu karolot kunaon geuning bapak tampilan dina waktu ayeuna angkat kana rojaban menyambut bulan suci Ramadan eta tampilan abah meuni beda ti sasarina biasana lamun kana rutinan abah teh sok angen ukur make sarung kari-kari ayeuna mah di Mandalaguna dina rajaban dina menyambut bulan suci Ramadan sigana meureun abah pedah bade ningali mubalighah geulis di Pangandaran eta si abah meuni make calana panjang bari badag teuing di talian ku rapia ibu-ibuna gararaul muslimat mararodis nini ayeuna mah gararaya init kana pangosan rutinan biasana sok make sarung jeung samping kari-kari ayeuna mah bade ningali tepakan hadro jeung genyering eta nini meuni ningkang make calana led tengingatkeun bitis geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing dikoet ku sok atuh tong asa-asa rek nepakan mah dikoet ku anak kucing eta nini make aduh geus santri ti mana sanes orang dia sugan teh ti pasantren oh Karang Taruna Masya Allah biasana nusok nempak hadroh teh santri iya mah ternyata pemuda Karang Taruna luar biasa tepuk tangan buat para pemuda itu oh pemuda itu ngarora kene tapi geus karumisan kieu geuning tong tanggungnya geus jiwa katingali naonna rigigna tampilana siga santri sing darek naraoskeun bae bari sakola oge tuh di Haur Kuning di Teh Haji sing jadi kiai da kiai anu ayeuna bakal ngarantunkeun saha engket gegentosna para kiai santri nu ayeuna keur mondok di Pasan Bu ulah gaduh anggapan cenah moal budak abdi moal di pasantrenkeun bongan sok budug nyakeun beda abdi ge bisa kieu teh ladang budug heula matak ayeuna mah loba ustad Bu bunga oco astagfirullahaladzim geuning kata kajengan nyebut budug oh oco cirina ajengan bunga cirina ustad bunga beda jeung salaki ibu manaon saruna ge gajah duduk gajah depak tingali kiai tingali pak ustad BHS pamasihan tin maoteun eta teh
nya matak dianggo berjamaah subuh teh sok ngajung jurigan matak di abdi mah ibu di ditu di Pangandaran loba ustaz jujur astagfirullahaladzim geuning lain sih coba kitu atuh dah tadi ka ustaz nyebut budu kayaknya nyebut jurig bu ibu yuk akeut seurang ngaos wios ayeuna urang teu masihan teu dipasihan ayeuna hadiah oge da urang tos dipasihan pangaos ku Allah tos dipasihan ajen ku Allah tos dipasihan harga ku Allah ibu-ibu muslimat nu ayeuna ngayakeun acara ibu-ibu patayat nu ayeuna berangkat ngaji kana ieu acara yakin harga ti Allah dibikeun apa harganya menuju jalan tol untuk masuk surga alhamdulillah bu ibu caroga ibu ngiri ngaos ente menuju ke mana? Menuju ke sawah. Oh, sok atuh geura sampeurkeun uih ayeuna. Yeuh bu, kupingkeun. Ibu upami uih ngaos, uih salakeun menuju di sawah ge. Teras nyium pipi salaki kanan kiri dicium uih ngaos eta teh sami sareng ibu umroh sakali. Oh, ka Mekah mah lila we teh boga duit. Jung susul ayeuna keur di sawah. Pak dieu naon umroh. Sia hidang henteu balik gaji umroh. Atuh Nabi odah kamari pikaseureun abdi maca. Tatangga abdi ajengan keur nerangkeun teh. Ibu cenah upami uwi ngaos nyium salaki eta teh sami sareng pahalana umroh sakali. Di odah duig lompat ka mana bi ek umroh cenah. Si orang teh nyusulan Mang Kodir ka sawah. Da Mang Kodir keur di sawah gerawan Mang Kodir teh bapak ya naon umroh teu nyampeurkeun Mang Kodir turun diodah kana kotakan sawah nyiuman Mang Kodir menang 5 kali alhamdulillah Gusti menang umroh 5 kali dicabak terang diodah ku Mang Kodir sia cager henteu cager ieu teh ngamalkeun menang ngaji bapak kumaha kitu cek ustad cenah mun nyiun bapak balik ngaji sarua jeung umroh Mang Kodir ge milu atuh mikir hayang umroh akhirna diodah dicium menang 10 kali gonyelong we ibu di Pangandaran mah di odah jeung Mang Kodir alumroh di kotakan sawah bu asa ibu ieu ieu teh judulna teh dua atuh ieu teh muslimat patayat NU Ranting Mandalaguna Kecamatan Salopa mieling Isra ari Isra teh naon ibu lempang berarti ibu ge ti bumi ka dieu teh Isra-nya mun ai Mi'raj naon salaki ibu sok naik oh engke teh wengi nya bapak-bapak geura Mi'raj gitu oh nyengcelek ngaluhureun ibu Isra berjalana Kangjeng Nabi Muhammad diberjalankeun ku Gusti ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa Mi'raj ditaikeun ku Allah Kangjeng Nabi dugi ka Sidratul Muntaha ditepangkeun langsung sareng Gusti Allah nampi tugas salat makana ibu Nabi Muhammad satu acan wafat Nabi nitipkeun as-shalah nitip sol ibu sabaraha menit deui tingali kana jam duhur sabaraha jam sabaraha enak 11:30 sok kade ibu jangan malas-malas mengerjakan sok ya di alam akhirat mah isukan moal aya salat bu ari ibu lemur ibu di Mandalaguna apa di akhirat awas cek jangan merasa bangga kita dengan harta dan dun abdi sok ya Allah sok reus ningali teh Haji Nung ningali teh Haji Ai pokokna mah sanak keluarga besar Pondok Pesantren Haur Kuning. Ya Allah hartanya banyak ilmunya apalagi tapi dengan ketawaduannya berarti ibu punten dunia mah tidak ada yang mesti kita sombong tuh di abdi ge kamari nu kakarik meuli geulang 2 poe maot cek mana puntennya nu marake geulang geura aludar sok dia kumpulkeun urang pasihkeun ka teh Haji Ai ka Haur Kuning urang sodakohkeun ka pasantren ece bu ibu ece matak alhamdulillah abdi mah batiku merot ningali nu make emas teh lain teu hayang lain teu maksakeun da duit mah ayeuna ge bakal meunang ti dieu ngan piraku pasantren diantepkeun
cepun biang teh kade tamatkeun cenah madrasah siap ceu teh mah di mana artosna ladang pidato cenah ceramah entong dibalikeun kana geulang kumaha atuh da cenah salaki mah kudu meuli kongkorong abdi teh ka salaki teh ngalawan punten nya mama moal meuli emas sok kumaha nasib emas engke lamun abdi maot kadinya ngemut teh tingali abdi teh ngacaprak teh mending ngesang pakuhu tuluy abdi engke balik ti dieu meuli geulang jeung kongkorong ari geletuk kakarek dua poe abdi modar salaki atuh mangi geulang anyar tuluy kawin deui mas kawina geulang urang teu hayang mikir dua kali atuh matak teh Haji Hesi upami ku agugum di badan tenan mama urang damel bumi 3 tingkat pula hayang bilih ti Haji Hesi ngantunkeun ti payun engke bumi dange bulan madu jeung pamajikan anyar Allahumma shalli wa sallim wa barik da ayeuna mah sok seueur jalmi hirup di alam dunia jiga nu rek salila nah padahal kita teh di dunia mah hanya singgah tempat persinggahan tuh ibu alam urang mah lemur urang mah nu abadi mah lain di dunia tapi di akhirat ira urang balik ke akhirat lamun urang geus maot ibu bade maot taya si neng nu dipayu neng nu tiung biru meni geulis neng bade maot moal neng bade sok atuh kohos ayeuna neng sok meni geulis si neng duh atuh namanya aya parawan dicalik di payun diriung ku rana-rana geresok hei neng yang jilbab biru geulis cantik siga ulat bulu dapat salam dari ayah ibu tamat kuliah jadi menantu dan nu nepakan anak asa-asa ieu mah sok geura atuh tong asa-asa sia teh kalau ngoprek we HP cicing ulah bobogohan wae lah bisa nyeri hate bobogohan 5 tahun aya dikawin ku batur ke sok aya nu kitu cukup satu kata puas lah hei eneng yang jilbab abu geulis cantik siga ulat bulu jika hilang mereneng dapat salam dari ayah ibu tamat kuliah jadi menantu borosot anak opat ibu geus lain kieu deui cek salaki moal aya bahasa manja gitu hei mamah nu daster biru hidung pesek siga goreng tahu bojo akang nu anak tilu mun seuri koneng tara nyikat huntu sok awas ibu eling-eling dulur kabeh ibadah ulah berang penting ulah bisina kaburu alam dunia bukan ayeuna ibu tempat hura-hura tapi jang tempatna ibadah geus di akhirat moal aya muslimatan deui geus di akhirat moal aya patayatan deui moal aya pangajian deui moal aya salat moal aya puasa deui di akhirat bukan tempat ibadah tapi tempat turuna rahmati Allah nu maha murah siapa yang akan mati kita semua akan menghadapi yang namanya kematian nu ngaran maut lain mungkin tapi pasti betul orang kaya mati orang miskin raja-raja rakyat biasa mati apa RT apa RW aja noneng apa kuwu aja imes aja tuti pak kiai atuh wapat ka kiai mojo situ sopan ka kiai mati kiai mah wafat mun tukang useup paeh mun tukang gapleh modal pan beda-beda bu ibu yuk nitip ka hade urang hasil Nabi Isra Mi'raj adalah salat jujur dengan sejujur-jujurnya ibu sok aya hoream kana salat euleuh panghoreamna salat naon isanya nya kunaon sih kana isa teh mun teu purun-purun teuing panghoreamna teh salat jeung salat su ditambah deui salat lo tambah deui salat tuluy salat mag lain kabeh 5 da salat teh seueur atuh ibu cacak nu 5 nu parduna nu wajibna geus hoream komo nu seje kunaon geuning tuh di masjid kunaon tuh di mushola ditajuk geuning sok aya nu tas adan teh ngelingan eling umat areling keheula jang keheula yo engke teh si Oce trek eling-eling umat trek ngajak salat naon ieu teh oh
Isa kapan cek cebongan pangtepurna sholat Isa sok ibu ngacaprak pokoknya nama awas nu teu nyorak balik nyeri huntu sok bareng tepakan eling Isa dek tuh dek kela dek kadi geura pangmukakeun itu tuh cicing itu antasina ka dia pangmukakeun ieu ka dia dek sakedap da karunya ieu mah keur nyepeng genjering atuh da punya sude dek dek ka dia pangmukakeun cali heula di dia tapi Allahumma sholli wa sallim wa barik sok tepakan salat isanya deh eling umat muslimin muslimat ayo berjamaah salat isya gas dek ari nu kitu nu bieu dibacakeun ku dede hariri ngajak eling ngajak teu eling bedus maknya wae hakieu ngajak salat isya lohor ge encan dede Allah masalah naon ieu dede ini gudai gimana cicing tong lungsurnya di dia pokoknya Pak Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik awas sholat ya bu sholat di mana ibu hasilna Kangjeng Nabi bisa gaduh ayeuna tugas ti Allah nampi na eta sholat minal masjid ilal masjid ketika Nabi diberjalankan ti masjid ka ti Masjidil Haram ka Masjidil dek osok ka masjid tara osok ari bapak duka duka ibu salaki ibu sok kamarasid subuh sok arugah sok digugahkeun anak sok kabarin teu yo bisi kalah molotot bu sing gaduh metode anyar gerak ami salaki semangat sholat berjamaah supaya hirup baro da urang tempat di alam dunia teh kudu iba yo gugahkeun caroge jangan dengan nafsu tongku popolotot bari sosorongot hudang sia ulah kitu komo lamun ditajongan ku suku hudang moal daekeun punten bu ngagugahkeun caroge upami semangat berjamaah sangkan ayeuna daek ka masjid tongku suku tongku nafsu mun arek ku susu cobaan heula engke ku ibu toelan sakit pak aya naon nyot nen jang atuh ulah ujang wungkul nu ka masjid teh bapak yeuh bapak teh kapan ke rumah tangga jeung mamah bapak teh ami barokah yeuh bapak hasil Isra Nabi Isa hasil Mi'raj Nabi teh salat hayu pak urang salatna ami ngareunah ami kenging pahala 27 derajat di mana dek masjid dedek mung penghirup sing daek ka mana masjid da boro-boro nu hirup dek nu maot oge anger akhirna sok dibawa ka masjid ka makam kiraku nu maot digolerkeun di masjid dek ai dedek teh saha atuh nami teh Ramdan rahailna bulan Ramadannya ayeuna mah kitu da sana mina eta Febri oh si eta mah lahirna bulan Februari ari eta adina saha eta mah cenah Eus Apriliani oh berarti bulan April ari itu ceng teh mah anu bulan Maret saha ngaranna budak teh Meri cenah oh muhun sapertos abdi geuning abdi teh depan adi lanceuk tilu trio abdi teh ceu Aah Beben Cecep jadi trio ABC jadi lamun pun bapak ngagarwan teh ABC daratang kabeh ngan ai tatangga mah ngaran budak teh Jaja Lili Keken jadi lamun digeron teh Jaliken Bu ibu awas tong sararombong ka Gusti Allah salaki ayeuna keur ka sawah mampuheun suku dilengkakeun ka sawah teh da jauh piraku ari ka masjid sampean dilengkakeun bari caket ngadak-ngadak lum bu aya di dieu nu beunghar maotna nyanak duniana sok ade jang bapak aya keneh teu aya sana mi bapak mas naon atuh Mas Parno berarti orang Jawa ya mah Jawa oh nyepaingan tuh ya dek ari Jawa jeung Sunda mah beda
Sunda mah mun identik huruf kana A, Jawa mah kana O. Jadi lamun di Sunda parna, di Jawa porno atau morono. Mun di Sunda kata, di Jawa mun sing tarik. Mun di Sunda katak, di Jawa bangkong. Kapan kotok mah hayam. Di Sunda kuntul, di Jawa bango. Bango lain nu kitu. Gagabah. Mun di Sunda mangga calik berarti di Jawa monggo linggih. Ye manya kakuwu kitu. Apa kuwu namu ka imah ibu assalamualaikum waalaikumsalam geuning pak kuwu monggo colok munyak kitu. Sok ada ibu sing areling urang teh dulur kabeh ibadah ulan camboleh berang penting ulah weleh bisi kaburu. Ira urang maut idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Malaikat Israil tepat nyabut nyawa ka urang sadaya dina waktosna. So dedek maut moal. Bade. Bapak rek maut bapak dede. Bade. Itu paku bade maut cenah moal. Bade. Sok paku urang balap sareng abdinya. Paku nu ti payun abdi nu ti pengger. Atawa sabalikna abdi paneuri paku ti heula. Beta tingali geninganan ieu teh bari menyambut bulan suci Ramadan. Ieu mah Ramadan acan, puasa encan, geus di-share paket. Kayak paket lebaran, parcel. Luh. Puasana ge encan. Bungah bulan Ramadan tiba lain ayeuna ibu kudu seueur dunia jeung harta. Bisi urang umur teu manghideui bulan Ramadan. Bulan suci, bulan mulia mangpaatkeun ayeuna amal anu mulia di payunan Allah Subhanahu. So, Dede suka masjid Bapak? Kadang gitu. Geus sepuh acan Bapak Dede? Acan. Ngora keneh. Ari ka dieu jeung saha tuh? Nyalira. Oh caket. Acara naon ieu teh, Dek? Rojaban, Isra Mi'raj. Anu diperingati Isra Mi'raj teh Kangjeng Nabi saha? Muhammad sing panjang atuh sing tamat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahirna Kangjeng Nabi Muhammad teh di mana? Mekah. Ari wafatna? Madinah. Dimakamkeunana? Di mana Kangjeng Nabi Muhammad dimakamkeunana? Madinah. Di Madinah. Tah nu jadi pertanyaan, engke Bapak Dede Mas rek dimakamkeun di mana? Natane. Oh di Natane. Ari Dede Ramdan ku Allah diciptakeun asalna tina naon? Tina taneuh. Jadi ulah salah Dede ge engke bakal balik ka mana? Taneuh. Ka imah engke mah da hirup keneh Dedena ge. Nya balik ngaliang kuas rinyu. Liar si Dede mah. Bu, Ibu. Oh, ulah sararombongnya ibu muslimat, ibu patayat yuk. Mari kita tingkatkan iman, takwa dengan kalimat thayyibah. Urang mah da kumaha sunnah wal jamaah. La ilaha. Sok sareng tepakan A. La ilaha illallah. La ilaha. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Salim babarik punten biitas cicing deh cicing tuh waka keprok naon ngeprok kan itu pada ruh ya marek dipoto jeung si Dede kelah dek cicing gula ini geus pede noongan aduh itu angtoong
Allahumma sholli wa sallim wa barik. Atur nuhun Dedek, terima kasih banyak. Dedek teh meni di ditu we teh batur-batur di ditu karolot. Yang celaya di ditu sorangan budak leutik. Kelas berapa sekolah? Kelas genep S. Kelas genep SD, cita-cita yang jadi naon? Ulah yang jadi RT, ari RT teh ripuh teu pugu. Mun RW ripuh wae. Jadi mah jadi ustad, deh usaha tara anak deres deh. Oh, matak dede engke gaduh istri teh kudu ka santri, ibu gaduh budak neng tak neng, gaduh suami teh kedah ka santri neng. Tunyuhunkeun we ka teh Haji Ai, ka teh Haji Enung. Milarian nu pinter santri, mending keneh nu pinter ami barokah. Sabab moal hese geus rumah tangga jeung santri mah ibu gaduh minantu santri. Mitoha koret di rukiah ku santri mah. Asli geura. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dedek nuhun, jawaban Dedek benar. Nabi Muhammad lahir di kota mana? Mekah, wafat di Madinah, dimakamkan di Madinah 100.000 buat Dedek. Kayak heula. Ribu gede mau kacang-kacang. Balas satu gerak. Gaya ujung-ujung cengkat ya tah iya artos teh mangpaatkeun peserkeun kana kuku ieu para nyang kieu. Ieu naon ieu artina ieu? HPC. Naon HPC teh? Himpunan Pemuda Pemudi Cikiangir. Keun bae nya kakarek genep SD ge. Geus jadi pemuda geus baleg can geus naon ieu teh? Baleg cirina kumaha ieu? Ieu kadi kuku meni kieu da mesti. Pasikeun ka mah ukeun 10.000 ek meser gunting kuku gitu nya. Da sunat ngarapikeun kuku teh de, sunat ngarapikeun kuku. Wartoskeun ka bapak tong diingu paranyang Pak, kuku teh sunat gitu. Ditek-tekan sunat meresihan bulu kelek. Namanya budak buluan. Bapak we ieu mah bisi bapak buluan kelek teh kitu Pak, urus kumis gitu, kumis teh rapihkeun gitu. Tuh seperti Pak Haji itu carogena teh Haji Ai gaya keur makasep kumisna rapih. Tuh ibu kudu kitu. Ya masalah kita sedang ngamai kumisnya juga jembatan leho tuh diarurus. Tinggali Pak Haji mah keur makasep bodas geura kumis rapi atuh. Ari salaki oce keur mah hidung jebrak geura. Untuk koneng kumis ngamai. Pokoknya mah cinta pertama teh Haji Ai dan cinta terakhir. Aduh, mohon pokoknya mah Kang Haji mati teh Haji Ai hidup kembali. Bu, sunatnya dehnya, Bapak gitu sunat meresihan kumis, ngarapikeun sunat meresihan bulu sayang odeng, opat. Sok dipameget dikerok, diawewe, dibenyeng, didudut, mangga we lah. Pada diduruk mangga hangit-hangit. 5 sunat dihitan. Dede terus dihitan teh acan. Atau syukur alhamdulillah. Nuhunnya wartoskeun salam ka Bapak, salat berjamaah amih barokah. Tuluy mengpung jag-jag Bapak teh sing daek ka masjid, mesing Bapak kerja gerge, kudu ka masjid komo keur gering oge keun bae sing daek indit ka dokter gering banyak bejakeun ka Bapak. Gering mah tong digogotong ka masjid. Ka dokter we heula. Jung deh atulah sirek jajan jung jajan balon. Nuhunnya doakeun. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Aduh. Kemana doi dek? Aduh, bu ieu teh da mubadirnya tadi leueutnya. Kumaha tuh da ieu teh meni kawas ka lauk paus ka abdi teh. Pada abdi merenti sisi laut bu, da abdi mah ka laut teh caket, benten sareng teh salopa ka Panganaran. Abdi mah ka Batu Hiu teh aya 4 kilo sigana teh. Matak abdi mah jeung nyerorok kidul ge ka Piua alam. Mun ngan punten teh wios da moal dileueut, ieu mah nuju ngilikan pedah tunuh mah da sanes ku kopi biasana mah. Aya teh aya kopi ya bu. Aya teh aya. Agar orang di teangan bisi aya. Kopi di manakah kini? Jangan kau sembunyi, tampakkanlah diri. Kami sepi menyendiri, berselimut sunyi, tanpamu oh kopi. Punten panitia sanes nyuhunkeun ngawartosan yuk. Bu, yuk eling dulur kabeh ibadah ulah campoleh berang peting ulah
bisina kaburu pae bisina kaburu pae salatullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin tarikan ala yasin horeng maut borosok di datang nate merenya kok ngageretek taya tempo ngageretek taya tempo salatullah Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin taya berang kuring di mana ajal gesumping temenang tempo anaking temenang tempo anaking salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin awas kanggo bapak-bapak ya salaki ibu elingan ulah lali ibadah siang jeng wengi tongkalak udud jeung ngopi ngagosokan batu ali ngagosokan kompak salatullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin ala yasin habibi lamun datang waktu lohor omat kade ulah jalma nu teu salat lohor nu kitu jalma sakalor nu kitu bantuan lamun datang waktu asar aneh kalah ka pasar jalma nu teu salat asar nu kitu jalma kasar nu kitu maghrib lamun datang kade ulah ancag incig jalma nu teu salat maghrib nu kitu incuna nu kitu incuna lamun datang waktu isya neng ulah kalah ngagaya jalma nu teu salat isya nu kitu anakna kuya nu kitu lamun datang waktu subuh henteu hudang sababatunuh jalma nu teu salat subuh nu kitu jalma teu nu kitu jalma teu puguh salatullah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin billah Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bu siap ibadah amih urang ayeuna baro amih mau tusnul khoti supados rumah tangga sakinah mawaddah tingali contoh rumah tangga Kangjeng Nabi mabili sesah teuing contoh rumah tanggi Kangjeng Nabi hese tapi urang kedah niru rumah tanggi guru teh Haji Ai sareng Kang Haji abi sok ningali dina statusna kaditu ka dieu mesra abi deui umi deui tara
terapa siga oce inung sia bapak sia ento kumaha teh Haji mah Umi abi teh Haji Nung ibu kayung yun turutaneun eta teh panutan yo moka salaki teh ari loba duit tak karek ayah aduh si ayah mau dipencetan da loba duitna gering gak dipencetan ubaran ditamaan ari si ayah na uang duitan mah gering tadi foto cepret disetatuskan ami apaleun baladna salaki kuring muntaber cenah yai lain diurus salaki gering kalau dipopoto bu ibu Hauknya teh Haji Ayu udah gaya panggilan teh menisok gara raya ce resep abdi makayung yun ari guru gitu teh abi Umi iya abi iya Umi aduh ece mah kumaha papih mami oh, bebeb golo bebeb suku jebrak bebeb kitu lencop teh sapertos teh Haji Esi sareng Kang Haji Gugum aduh papap yayang pantes iya mah bunda masalahkina panda meureun teh kapan papih mami setelan anak ce papah mama papap mamam ayah ibu bunda berarti panda itu teh bu ibu yuk naon kana dibanggakeun ku urang dunia mah teu aya gunana teh aya teu aya paedahna lamun ku urang diange sombong tapi kudang kana diango ibadah supaya urang engke sampeureuan di akhirat teh aya ladang urang amal ibadah nu nyalametkeun urang lain dunia tapi dunia nu diango sedekah ilmu anu manfaat doa anak anu ya lal watan ya lal sadayana wala takun angkat berebna semangat ibu muslimat minal wala taku inhadu Indone ajib luar biasa yatika yaumanto koi mama kullu bayati lanjut salawat banser marasna izinkan ayah izinkan ibu di bawah kibaran bendera NU majulah ayo maju serba-serbu tidak ajib sebelum walau darah menetes di medan perang demi agama maju kikislah habis mereka musuh agama dan ulama wahai ajib di mana engkau berada teruskanlah perjuangan demi agama ajib demi Allahumma shalli wa sallim wa barik. Tepuk tangan buat ibu-ibu muslimat dan fatayat. Kurang kompak tepuk tangan sekali deui. Tepuk tangan satu kali. Sakali. Tepuk tangan satu kali. Dua kali. Berkali-kali. Beki resep ngaji jeung murid TK teh kieu. Bari panas, bari hareudang tita keprok-keprok. Sabab ieu ibu-ibu muslimat mah mayoritasna TK taman kedaluarsa. Sah ibu sakit we lah nu kapiaturnya nitipkeun aya pangaosan urang kopi lebarnya ieu teh. Muhun abdi mah tara resep kopi hideung da. Abdi mah resepna kopi nu semu coklat geuning. Bu, tapi karunya nu nyuguhan mah nya teh dawegan disuguhkeun teu dileueut. Abdi pun ternyata teh ieu abdi mah tara ngaleueut seprit, tara ngaleueut panta. Ieu mah resep caroge abdi keresekan we kana mobilkeun. Bismillahirrahmanirrahim badengal. Tuh geuningan jurig menggesek baralik teh lacan ngadoa ge. Ye kapan ibu punten ari mangfaat ilmu barokahna urang gaduh ilmu teh supaya ayeuna urang sae gaduh ilmu mangfaat kudu dugikeun kado nya anu tara ngadoa mah jurig
jurik masuk sieun da kudu ate arwih we ti payun. Jadi itu nu geus sarangkat nu baralik ti heula teh ngaranna mingat eta teh. Ya astagfirullahnya jurik ditariung. Bu, ibu entong nepakan tak batur nyerion. Kapan ibu nu ngajawab salah teh nah karena tak batur jadi korban ditakolan. Jika namanya Pak efek lalapar jitu taruang tacan Bu. Sami abdi ge tacan. Ibu naon tadi tuangna beas sangu. Sanes beas. Oh ngan peda sangu nu dituang ku ibu asalna tina piring Bu. Nya tina beas. Osok ibu tuangna piring. Atau kenging ulah-ulah pepejenya tuang mana kursi, na samak, na karpet, kade ulah daharna piring. Biar aku bujur meni badag gitu rek nyencele na piring. Badagane bujur daripada piring. Asa kongkorongo, kali nu kitu naon Bu? Eta mah sora, ngan sorana sora abdi. Tah geus beki edan lah beki beurang teh. Mu balik disebut hayam. Bu, Ibu, mudah-mudahan Ramadan orang Yuswa dipanjangkan ku Allahnya, tiasa ibadah, tiasa semangat, istiqomah ngalaksanakan ibadah dina bulan suci Ramadan. Sakitu nu kapihatur kirang langkung hapunten kasadayana, kayak ibu ulah wakat sengkat tina ieu tempat, Bapak Kiai keresana kasepuhan bade mimpin doa dugikeun ka tamat supados ieu barokah urang teh ilmu anu manfaat, angkat di bumi ka dieu henteu mubadir, henteu sia-sia tapi urang dihapunten dosa. Cipeueuh jalan Cieurik meuli Kupati Abonan, pepeueuh pami marulih ulang upat kawanan sanes hoyong dipanjangan waktu natos tanya kapan kena ku paribahasa si kabayan meuli kina ti Cikijing meuli enteng sisi pasar mun ngajina lila teuing ieu beuteung enggeus abdi mah teu ngajawab lapar teu ngajawab kukurubukan nu ngajawab lapar ieu nu ngajawab kukurubukan itu berarti ieu jeung itu sarua lapar hayang dahar eta teh elah kitu we lah buah kaliki mesra di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka nabi omat sing seueur maos Al-Qur'an jeung maos sholawatan aminan. Buah kaliki mesra di parapatan mun panitia ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan amin atuh ih. Terima kasih atas dukungan semuanya. Hapunten Bu JN, hapuntennya, hapunten abdi masanesna naon peda we teh matos janten kabiasaan gitu. Ti salopa ti mana-mana teh gula matara tinggalin jeung beas mah. Ieu mah nu biasa gitu. Cenah di dieu teu biasa nya biasakeun ti ayeuna. Ieu mah nyaroskeun nu atos jadi pengalaman gitu. Anu acan teu kengser emutan sok we kanu atos nurutan. Bu, jangan bangga dengan keadaan, jangan bangga dengan pangkat dan jabatan. Semua akan kita tinggalkan. Inaon murek dibawa maut ku urang. Lain gelang, lain emas, lain kongkorong, lain ayeuna intan emas, lain ayeuna dunia, lain harta. Tapi nu bakal dibawa maut eueuh deui iwati amal urang. Lain amal soleh dan nu mautna oge urangnya. Nu mautna urang nu dibawa amal urang, nu mautna soleh nu dibawa amal soleh. Lamun ece maut mawa amal soleh engke soleh mawa usaha. Karunya soleh dah hayang babawaan. Soleh teu mawa amal, si horeng amalna dipaok ku kuwu ece kitu. Hanya la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Hatur nuhun pakuwunya, hatur nuhun. Alhamdulillah ditepangkeun sareng kepala desa Mandala guna ari itu nangoh teh desa naon eta? Oh, nangoh molhok. Oh berarti kapungkur abdi kan tos nangoh tos 2 kali pangitannya sareng tepang sareng pakuwu teh 2 kali tepang sareng pakuwu tapi alhamdulillah mere duit mah teh acaan kabeh teh. Hapunten baku hapuntennya, hapunten baku abdi nyaros gitu lah dianggap keheureuyan baku uyos lah uyos. Wios kau teuing janten emutan abdi mah wios teu nyanak artos oge teu dibere duit oge nu penting balik mah meunang amal ih amplop wae amal ih. Silaturahmi urang teh ibu di dieu teh ngajalin silaturahmi insyaallah barokah silaturahmi muslimat patayat saur Kangjeng Nabi bakal panjang umur loba dulur lain loba duit engke geus loba dulur kakarek balik meunang doa nggak salah muslimat ti duit ya mah. Jika ya mikiran tiung merencana lunas merenan. Teuing bros nu can lunas. Da bros mah di barada gitu da. Marahal bros itu teh Bu. Allah
sholli wa sallim wa barik alaihi sakitulah nu kapiatur subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kamana jang ramdan eueuh keur jajan merenya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.